Naon siya mong? Main gundu. Tas ya. Ayo main. Oke, kayak kita ngajar lah. Alah, pin sekonser. Ayo, Mang. Barang. Hei. Coba. Udah. Ayo, sendalnya lah ya, Mang. Ya, Ayo. Ini sia mentas di mana? Tadi aing kai mas sia-sia eueuh. Aing mentas di warung, aing kunaon? Cai di mah aing beak ke beureut urang ka cai gede yeuh nyeseuh. Heueuh aing ge kebeneran dek nyeseuh batur. Tonggas sia mun dek ka cai nyamper bae ka imah aing. Tonggas aing balik kalanya. Heeh. berapa sih menuruna? 55 lah. Main Asia. Kalau lot marahin gundu bae sih ada. Ngomong be sama sirik, sama terbuka gundu pan. Tangguan. Ayo nyok gunduna heula, elek koing kabehan. Kira cokot gunduna koing tangguan yang si dase. Salah aing da kai mesin dingling. Neng, ke sore nyeseuh ka cai bae nya, cai di imah taat. Ieu oge. Mulus kayak ngising. Ayo, berapa masang nak? 55. Ayo, Bos, dar. Ayo. Dah. Pasang masang obat kurang hiji. 55 aja. Doang ge, ampun aing. Ini bola mah itu tadi mingguan. Heueuh aing karak beres geus lah ayo urang langsung ka cai bae. Ayo. Mari deh lompang heula ka cai nyeseuh. Itu kosna si Riri. Heueuh dong na manehna rek nyeseuh ge. Ayo urang ajak nyeseuh bareng. Riri rek ka mana? Ayo nyeseuh. Ayo sekalian bareng. Ayo. Kudu heula, aing heula nu buang teh heula. Hei, seluruh ribut. Aing heula. Atuh gambreng lah, Mas. Gambreng. Aing menang. Sekenang tik deui. Sial terkena deui. Nah, kena sia, kuat. Ya, Mbak Ayang menang bage. Yang menang yang kedua nyokot tilu. Riri ke mana? Di ka mana ke janggeus gede ieu. Riri ngambek kene gitu gara-gara kamari. Tenang bae ke cimong nu mayar kata Santi. Aya mah rongsokana can laku. Udah main males saya kacai main nikahan bae. Heueuh sarua ge. Euy rasi itu nalodo anggeusna. Ling, si Cimong geus bayar kata Santi. Nyaho geus apaan teh nya? Isi naing kata Santi. Eta si Cimong. Woi, iya sekalian geus burit sia mau mandi kitu. Sia kumaling sekalian mandi. Kumaha nya aing isi anu ngintip. Euy nya. Sok aya nu ngintip teh nis. Nyaho nyamannya teh anu ngintip bebeja. Tenang sia koing, pehan. Lawakat bisa karek main aing kira si paehan. Si mah ganteng. Terus lah, koing mulai pehan. Ngalam bae ka aing, jadah doang. Aing teh itu. Iya nu kemari maling gedang aing. Masalah gedang naon ieu? Aing mah teu nyana naon ieu? Pokona aing mah teu ngarti gantian teh ku sia. Mangke kurang digantian, isukan tapi nya. Aing namanya kajur rongsokan heula. Ditangguan sampai isuk. Saya. Nanti. Ayo. Ke kamar mana yuk? Nanti. Ayo aing dah. Ayo lah. Yang itu kan aing ge, nya tempat masing-masing. Kena kanyahoan. Ya lah, udah enggak boleh coba lah. Dari itu. Sia ulang hilukeun aing deui nyang di tempat deui. Dus jadah lah. Aya bae aing. Teka juluan di dieu mah.
Tempat si Cimong baik lah mendingan. Haruh, tak aing mah. Di mana aing ngintip? Teka duluan di dia mah. Aing kasih cimong lah. Pagong kebal ati budak bubukana. Kaburu kesel deui aing nang guana. Wah, kajilan mong itu mah di dia kajilan ye sugan ye. Aing sarua teka duluan kayak gede. Wih, bener. Aturan nimbrung di dieu Geus teuing kumaha. Ayo orang mandi. Ayo. Enak sih didik. Ih, suara saya tak. Jangan-jangan orang diintip. Ayo orang ilik. Ayo. Nah, nya bes-bes kieu. Ih, untuk apa pas tai ngong. Heus. Sama. Heus sia mah tah eta bener eta. Kira kudak gijil mengsing di kebon tobagan jamban gitunya di Coba mana? aing ngamban dia. Pak. Ih, iya mak. Bau nama. Bau. Tai Bang Umar. Hilok dak Mang Umar ngisinya di kebon. Heeh, manehna. Duh, cek aing katong torekan saya nya ngomongkeun aing. Sia naon Tah siap. Lagi kena aing tai. Supaya adil dak ngintip ge tiluan urang menyaing kana teh aing doang sorangan. Iya mah. Pak Wardak. Ih, tak budak kenalan dari nya. Apa ngintip gitu ya? Kenalan cedak di dia. Ngintip sih ya. Woi, ngintip sianya. Budak kanyaman dak. Wih, kok sia. Kanyahoan tah mah. Woi, siang ngarintip aingnya. Haram jadas ya. Wih, kumaha yeuh? Kabur. Wah, ieu mah tai, Mong. Awas ya kau aing. Siang ngarintip aing.